Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring deri dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta hujan gede jeung angin tarik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Hujan gede jeung angin tarik ngariung di sebagian wewengkon Kabupaten Tasikmalaya, balukarna wewengkon kidul jeung kaler katerjangan tangkal anu tumbang. Hujan gede dibarung angin puting beliung melanda Kampung Cibatu, Desa Karya Bakti, Kecamatan Parung Ponteng, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Raja Polah, Kampung Cililitan, Desa Toblongan, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian eta nyebabkeun 20 imah ruksak sareng puluhan tangkal tumbang. Kepala Kades Siaga Bencana Kabupaten Tasikmalaya, FK Jember, Ade Setya netelakeun, hujan gede dibarengan angin puting beliung anu lumangsung di wewengkon Narajang 3 kacamatan. Data samentara nunjukeun yen 20 imah ngalaman karuksakan hampang, sedeng jeung berat. Tapi kejadian ieu teu aya korban jiwa sabab warga waspada nalika kejadian. Pemirsa, sakitu mengarupi informasi dinten ayeuna simkuring deri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.